Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Puji sanggakeun kadat Allah Rabbul Izzati, puja sanggakeun kadat Allah Azza wa Jalla. Shalawat sinareng salam mugia salamina dilelerkeun ka junjunan urang sadaya nya tanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ayat anu nembe diaos musim kuring nyarioskeun wasiatna Luqmanul Hakim kanu jadi murang kalihna. Kumaha unggalna? Ya bunayya he anaking aqimis shalah anjeun kudu ngadegeun salat. Wa'mur bil ma'ruf jeung anjeun kudu marentah kana hade, wanha 'anil munkar jeung anjeun kudu nyegah kana kagorengan, wasbir jeung kudu sabar, alama kana perkara asobaka anu tumiba ka anjeun, inna dzalika min azmil umur sabab saestuna anu kabeh eta perkara anu penting. Hadirin rahimakumullah. Dina ieu ayat berarti ngajadeunkeun contoh pikeun urang sadayana yen anu jadi sepuh kudu wasiat kanu jadi anakna, terutama wasiat anu penting pikeun lampah lakuna kumalandang di alam pawenangan ieu. Di antarana anu kudu dicontoh ku urang nyaeta wasiatna Luqmanul Hakim kanu jadi murang kalihna. Naon anu diwasiatkeun Luqmanul Hakim kanu jadi murang kalihna? Hiji, ngadegeun salat. Salat mangrupakeun tihangna agama, as-salatu imaduddin. Bahkan salat teh mangrupakeun hiji patokan anu ngajantenkeun urang iman atawa henteuna ka Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Bahkan salat bisa nyegah tina fahsa jeung mungkar. Bahkan salat bisa dijadikeun tempat pitulung urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Atuh kacidak pentingna salat pikeun anak urang, ulah boroning pikeun anak urang, pikeun urang oge kumalandang di alam dunia ieu, kacidak pentingna pikeun nyalametkeun diri di alam akhirat. Kumarugi kitu wasiat Luqmanul Hakim nomor hiji kanu jadi murang kalihna hiji wayahna adegeun salat. Kadua marentah pikeun hade. Kahade laku lampah kudu sing alus, alus jeung jalma, alus jeung Allah. Jaga sikap tata titi duduga prayoga bahasa sing mernah kana manahna manusia pengisi ieu alam dunia, sing pernah hate iktikad jeung tekadna kanu jadi pangeran Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu kahade Luqmanul Hakim wasiat kanu jadi marang kalihna kahade kudu bisa nyegah kana kamungkaran. Saterasna hadirin rahimakumullah, jeung wayahna cek Luqmanul Hakim kanu jadi anakna anjeun kudu sabar. Naha maneh kudu sabar? Kunaha wasiatna sabar? Kusabab ek ngalakukeun salat, erek ngajak kana kahadean, ek ngalakukeun hade urang, erek nyegah kana kamungkaran, pinuh ku ujian jeung cocoba anu datangna ti papada manusia, can diririweuhan ku setan nu entrep kana hate tug dubikeun karasa. Mata wayana sing sabar capek ngalaksanakeun perintah Allah, ngejauhan larangan Allah teh.
Sebab sebalik keterangan yen ari alam dunia teh penjarana pikeun umat Islam. Matak tong aneh di alam dunia pinuh ku aturan, khususna aturan agama Islam syariah ngaranna, syariat ngaranna anu dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, eta meureun sapalina kewajiban nu jadi kolot anu hak jadi budak. Jadi kakolot pepeujeuh ulah miharep hak anu jadi kolot ti budak, lamun kolot can ngalaksanakeun kewajiban anu jadi kolot anu jadi hak pikeun anak. Jadi intina urang bisa nuntut kewajiban, urang bisa nuntut hak lamun urang geus ngalaksanakeun kewajiban. Dina naon wae ogeuna. Salaki ulah miharep kana hak nu jadi salaki, lamun salaki teu ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi istri. Istri ulah miharep hak tinu jadi suami lamun teu ngalaksanakeun kewajiban anu jadi istri. Kitu panginten eta aturan Allah Subhanahu wa taala pikeun kasayan urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, khususna dina masalah salat aya sababaraha perkara lamun leungit salah sahijina ieu perkara maka eta teh lain salat ngaranna. Salat teh teu bener meureun disebutna teh naon wae. Hiji salat teh kudu ikhlas. Dina salat tiasa marentah diri kana ngalakonan hade jeung ngalaksanakeun kana parentah Allah. Mata seikhlas semata-mata hayang menang karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Nah salah jajang lamun salat hayang surga atawa sieun tina neraka ji leres kabina-bina. Dan nu leres teh meureun aya nu leuwih leres. Naon anu leuwih leres? Ikhlas. Salat lain kana surga, salat lain karena neraka, tapi semata-mata hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Da malaikat malik ogenan cicing dina neraka ari aya dina ridho pangeran mah tiis karasanana teh. Matak dina salat hiji kudu ikhlas. Kadua kudu khosyah nyata sieun ku Allah. Nujiharti sieun ku siksaanana, sieun ku benduna. Jamak di benduan ku manusia sasukajaya sakampung bisa indit ka Lampajang, sakecamatan Kawali bisa indit ka kecamatan Barebeung Cipaku. Tapi lamun ayeuna dipikacua ku Allah, ka mana urangnya indit. Matak salat nomor kada kudu entrepkeun sieun ke Allah. Nomor katilu nyaeta zikir ka Allah dina salat. Zikir dina salat kabagi tilu, hiji zikir badan ruku sujud eta riki badan, zikir qauli baca Fatihah masa ibtida maca tahiyat, baca bacaan sujud bacaan ruku eta zikir qauli, zikir qalbi hate sing cumantel ka Allah, hate sing sadar yen diri urang teh keur salat. Sakitu kafiatur pamugi ageng manfaatna. Kahade salat ulah dilali-lali palawailul musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun. Cilaka jalma nu salat alladzina hum an salatihim sun, jaminul lalai dalam salat. Sakitu hapunten ya kalebatan. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.